Dibajak kumaha? Mual atuh. Oh, Pak Haji KDM nya. Kang Dedi Mulyadi. Bapak aing. Heeh. Buru-buru datang. Pasirnya jadi Pak ini masih tadi sadoka. Barang amat di Pak ini. Namun bener ieu teh ke Pak Idin, urang mah men tadi. Aya dia cek Pak Idin, ini urang di jainya teh wadi. Urang, teh menta ka Pak Idin lamun tanurun, sok turunan jalan manehanana gitu kan kita ke Pak Idin teh. Jangan sama jalan tuh. Kudu kana turin mangsa iruna itu kurang. Ayeuna nu dilakukan jadi cuma awas pesiknya. Gampang cilok lah. Ada cilok mah pesik biasa. Yang sprit. Oh, pesik beton udah. Oh iya, saya campur. Ya di imah. Cina garing lah sama motorin. Rada ini ya. Jeung urang itu
Jangan tetap di tanah kasih tuh. Ini bisa pulang ke dulu. Lamun anu nuturkeun itu tukang majalah eta deui mah. Eta lamun anak urut ning bung di kana urut deui. Ayo kayaknya. Lagi ditutup sebelah. Salah nyan. Wah kamera nyan. Cuk wah kamera wah nyan. Nah, apetkeun tanya jelema nu panggopetna. Tah. Turun aja kayak emang. Tapi kalau ngarek itu jelema tuh beren. Oh. Ada pun ngadek. Oh, teh sok uing di kieu atuh. Ya asup eta teh ka itu. Ka agraria. Emang yan mah. Nepi ka sorangan. Katanya, kita ada kitu mah simpang motokeun monyet ti leget euy. Tiap aya 5 we. Oh, monyet teh kana. Oh. Sok mah. Ieu kumaha ye pahin ye? Ye tikang ucuk ye pantas lungsur ye. Jadi antos pada damalan ye. Pahin aya. Diantos saeng ngalengalna. Kalau turun mundur deh. Oh, biar gitu. Kalau setik tadi. Nah, hilang. Sehat terasa. Amin, Baji, amin. Mudah-mudahan ya amal jariah di para yang tenang. Amin. Di go atas tadi. Peluh. Lain masalah peluh yang cereng ka hayam. Baik. Eta wa enang we eta. Moal balai ka anjing. Cing atuh pantem di bawah. Euy. Kot ngahareng euy.
Cocoknya. Cocok. Heeh. Sok ieu ku gawe ka luhur. Pan manor eta mah kumaha hawa. Ring rokok nama di mana berapa? Aya rokok aya kana nya. Aya di abun cokot teh. Ieu mana nih dia? Rada hitu. Heeh. Tahun pasang. Pasang. Alhamdulillah. Sama semena itu terus. Semena kuatnya urang teh. Semen tahun. Orang tua ngadungna apa mah? Ahli ngaduk nih. Semena lamun ku 3 rokok. Baleun. Gopek. Kayak mau bisaan. Ayo, ieu mah batis alus supirna ieu mah. Ahli. Bisa parkir mah. Balik. Terus. Balik kabeh. Langsung isim peringkat ka. Seukeut anu. Anu urang tah pake mata nu. Eta bawa nangma teu perakin nampingan eta galang Nu tadi rasa mah. jeung khusus. Nu tadi mah genah pisan. Ai ieu mah paranti kuli. Paranti ngesli dewe. Jadi kuli mah bawanya kalau era Anggar kana sprit mah rusak lebar. tadi ya terus. Mana naon ka dieu bae leuyeuk sok. Terus. Jadi Ari aparat mah sajelasna boro-boro kieu. Dijualkeun di imah. Aya hak dong, cuma dituntut na manuk jaga na manuk kumaha. Pan aya gitu mah. Kuring mah belaan domah hiji teh dijual kan. Kan. Itu ngade kumaha jaga aparat teh pator-pator di desa teh di betna barang teh karajib ka pakane. Digebruskeun we parat. aing mah nating RW mah kali jaga teh didakwa RW. Heeh. Urang teh RW didakwa ku malaikat. Nah, teu ngajak mame jalan. Teu ngajak mingguan. Nya atuh. Anu ripuh mah RT na teh mama teh salah. Ayeuna. Oh, salah. Ubah jatuh. Lebar itu sarung dah gede. Kembali dari Bapak Jelema digotong. Katanya kita dituna teh dewek itu jualan ulah. Ieu teh alah heula. Ieu teh. Nah, Tuh. ulah rumah saya nu batu di alus. Kurang-kurang Lamun eta dilaan mah Mang Agus euy seeutik di ka dieu ge bisa. Geserkeun deui. Ngarah rada lega eta jalan. Mumpung daek ge, mumpung loba batu. Da sorangan mah teh sudi. Mana Pak RW? Jauh batu mah geus teh. Tak jajar mah. bae-bae mah jeung geus ganyen warung itu. Bapaknya benar. Langsung diatur kata mah. Pernah kan yang mobil di dinya kesikna anu ulah kana halangan batur gitu. Ulah hese ning mobil luat-luat da karunya bisi aya heula. Cor. Apa di pada decor? Lamun teh mah ke samot wayahna karunya liwat. Kamana ambut dia? Di RW. Ayo wa. Di lebak RW aya. Sok wae babetkeun ka alang-alang mah. Amun wa ambut dek kitu. Asap lain mah. RW. Dia pasir. Sok kalebak mobil. Mobil, pasir.
eta selokan teh. Pas ngap sa kerembatan kursi. Ujian. Kan sepeda pan jelema Pada teu aman gitu Pak. teu aman. Man tetep Kayak kena balangsa. Tah enak di ruangan nengel. ayan yuk. Makanya naon ada alo kali. Kade pakai kada moalnya mah tuh. Heeh. Kala. China. Dengan ngalah kan ya. Bapeng dulu. Kendala. Kan desa lebak kencang. Maut kamari tinggal gula-gula. Menuju kerja bakti di jalan. Ini pemuda harapan bangsa. Heeh. Iya. Jalan rusak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya pemuda. Nuhun, pemuda Kalarasap alhamdulillah parantos kengeng. Pangomeser kopi. Tuh. Alhamdulillah. Well, semangat. Kadang-kadang kan yang foto kadang-kadang kumaha. Tenang, ulah baperan. Tahan emosi, tahan napas. Da ieu mah kerja bakti, janten damelna teu kengeng gurung gusuh. Ulah getol-getol teuing, upami aya nu calik istirahat teu kengeng digenggereuhkeun, da ieu mah kerja bakti. Daripada emosional ka batur mendingan ngopi yuk. Bapak-bapak ngopi heula ngarah teu panik. Jadi kuli mah mau anu era anggar kana setrikna rusak lebar. Kadia terus. Jangan naon kadia bae lihat sok. Terus. Ya Haji. Ari aparat mah sajelas boro-boro kieu. Dijualkeun di imah. Anu aya hak kadang sama dituntut.